Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyar syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji fa illam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam aydan man ahabba fitrati falyastasinna bisunnati wa min sunnati an-nikah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayeuna kam pasasarengan dina acara nikahan jajab anu pangantenan mugi lungsur kaberkahan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sabadana pernikahan urang-urang duaan sing diwuwuh kabagjaan sing ngagadu turunan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dina mapai kahirupan mugi giat iman Islam sing saroleh sing ariman sing bagjana pikaja
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Disanakeun penghormatan cinaran kawilujengan pertama musim abdi disanakeun kersana muratibul auqat pengatur waktu penata acara kesana panggasa musim abdi nu dihormat sampai mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Kehormatan cinaran kawilujengan musim abdi disanakeun wabil khusus ka calon pibesan sakeluargi begitu terutama ka calon mantu pengantin, calon pengantin, istri sami-sami kusim abdi oke kurang sadaya dihormat oke mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Anu kapayunan kusim abdi senerang kapi hormat oke disakeun kawilujengan ka para aparatur pemerintahan saupemena aya ti Bapak RT senerang Bapak RW na tadi tos disebat mantena parantos nampak hadir oke di aparat pemerintahan anu di desa saupemena aya oke, sami-sami itu sema beri hormat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Dailah bapak-bapak, ibu-ibu, para rombongan anu sengaja ku pihak calon pengantin pamangga dicanak. Oke. Dailah para wargi, para dulur-dulur anu ti dieu sami-sami ku sema beri hormat, sampai mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Dipayun budi sinaran syukur rasakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat anu utama salamun sampurna sapapaos naik tercurah ka habibana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirna para ahli wargina, para sahabat tabi'in tabi'atna, doaina mudah-mudahan barokahna masih bumi ka urang sadayana salaku umat amin ya rabbal alamin. Aturan pangersa semoga dina waktos kenging amanah di karsana pun paman karsana sahanu teh apalan dunia terutama orang lamun sering ningali YouTube atau nabi ningali di TV mantan akhirnya beda ya sahah Haji Roma Irama ya kan iya maju di warna mudah-mudahan semua abdi dina ieu waktos kenging amanah di matan agama diberikan pamaksadan ke Allah Subhanahu wa taala masih dipasihan kalancar. Semua abdi mangkat di Cimangu Hilir. Nanging pangarsa saupamina dina ieu waktos dari silaturahim ka ditu pamilarian Cimangu Hilir rupina di ditu mah moal anu apaleun nya banyak. Dari ditu walaupun masuk ke dusunan Cimangu Hilir tapi Cikupa pangarsa saya abdi mangkat di Cikupa kan dia teh lemur naon? Lemur? Oh, tong ngamuk atuh. Lemur naon? Oh, kuta. Kuta ya? Kuta. Kuta. Oh, pohon. Atuh beureun eta teh cocoknya. Cikupa jodona ka urang ku. Terang teh hartosna Cikupa. Boro-boro pangarsa anu urang dieu urang Cikupa ge keterangan Cikupa teh hartina naon? Cikupa. Ieu teh panganten pamugah teh di Cikupa teh cenah ceuk Mang Oma teh mah peuting ngobrol ka sim abdi Cikupa teh aya singkatanana hoyong terang ibu-ibu. Hoyong terang urang dieu Cikupa hartosna naon? Cikupa teh cenah ieu Cina cintaku kuna kupersembahkan karena padamu. Jadi Cikupa itu cintaku kupersembahkan padamu. Atuh cocok dia oke kuta teh pan aya hartosna cenah karena kasihku una untukmu tena tetap ana abadi. Jadi kuta teh kasihku untukmu tetap abadi. Ini tu Cikupa cintaku kupersembahkan padamu. Ini kuta kasihku untukmu tetap abadi. Amin kan kusadayana amin ya robbal alamin ya. Cek Kang Oma ieu cek Pak Haji Roma Irama gitu cenah panjajamkeun ka itu pasti orang diajak oke da urang teh meureun naon sebagai kewajiban ngiring bingah ka saha
ka ieu calon pengantin pamegan nyaeta Mang Yogi teh nya. Nanging periogi kauninga bil khusus ku pangarsa oge terutami pisan ku pihak calon pengantin istri di dieu sebab ditu mangkat ka dieu teh nyanak nih niat kumargi saur Kanjeng Nabi inna maramal niat pasti nasahna amal teh eta kudu dibarengan jeung niat. Sim abdi mangkat di Cikupa ka ilmu ruputan teh nyanak 5 niat pangarsa. Mana anu 5 niat teh? Anu kahiji niat teh niat silaturahmi. Niat silaturahmi nepungkeun babarayaan, nepungkeun kaasih. Mudah-mudahan khusus ku di dieu keluarga calon pengantin istri, umumna keluarga di dieu silaturahmi sim abdi saparakan cati Cikupa masih ditampi kalayan kabingahan. Terutami ku calon pengantin istri. Ieu silaturahmi anu sakieu seueurna teh malima dipalih tauhid eta masih keneh seueur nya. Ieu teh rombongan teh pamugi ditampingan ulah salam Bang sok sanaos seueur sapertos kieu insyaallah da alhamdulillah tadi tos ngobrol kasim abdi di imana atos mumuluh leres teh? Atos mumuluh ini tuh mah pangarsa mumuluh teh sok isu keneh tos sumuh satengah gen ngan kacet ke sakedeung deui kudu ngawadang. Ah itu berenangnya hapunten si abdi di ditu ka dieu poh bilih di dieu ngaheuringan kitunya nya itu banyu aja saja bina hapunten nya kasadayana maklum we harap maklumnya nya ari jelema lapar ngageuningan asok rarese salajeng napa izin ya silatur naon cenah. Jangan silaturahmi teh nepungkeun babaraya. Anu kadua pangarsa niat sim abdi di Cikupa ka dieu teh pertama silaturahmi, nu kadua silaturwadi. Naon silaturwadi teh nepungkeun janji kudu meh cenah Jang Yogi kamari parantos janji ka saha ka sineng di dieu bahwa dina ieu dinten teh nyaeta waktuna ngabuktikeun eta janji. Malah masaur Mang Yogi cenah make pantun sagala ka dieu ka sineng. Cikupa Cimangu ngabring datang ka kuta. Cintaku cintamu hari ini akan menjadi nyata. Masya Allah. Saur Mang Yogi eta janjina dina ieu waktos insyaallah bakal dibuktikan janjina eta silatul wadi. Anu katilu, anu kasabaraha teh? Anu katilu, naon? Nu kahiji silaturahmi, nu kadua silaturahmi, nu katilu ieu silatul jismi. Rek nepungkeun badan. Nyerehkeun pangarsa ieu Jang Yogi nyaeta sim abdi atas nami cariosan Mang Oma sakeluargi di ditu nyangakeun ieu bil khusus. Oke, khusus nama ka keluargi di dieu ka kibesan di dieu nyangakeun ieu Jang Yogi. Berenang cek paribasa kolot teh mati luhur sausap ketu lain ketu mah ieu mah kopea. Ti luhur sausap ketu ti handap sahibas sapatu di tengah cenah aya eta anu sagede butunya eta teh da leuleus siga tahu mana mun geus udang mah leuwih ti batu nya eta karesep ibu lamun teu dibere teh cenah mah sok ngaburutu disangakeun nya ngan eta mah disangakeunna lain ka mertuana meunang teh disangakeun ka calon istrina insyaallah eta ku Allah Subhanahu wa taala dina sabadana ieu bakal ngalaksanakeun salah sawieu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta mangrupikeun akad pernikahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih dilungsurkeun kaberkahan amin ya rabbal alamin. Pamugi ditampi hiji silaturahmi, kedua silaturwadi, katilu silatul jismi, nu kaopat silatul mali nepungkeun harta. Ieu teh anu dicanak teh anu dijijing anu dikerek teh cenah jerona teh harta. Luka ari harta naon mah disaakeun pamugi masing ditampi sasireun sabeuneureun. Mudah-mudahan masing ditampi oge masing manfaat kanggo bil khusus kanggo si neng omna kanggo ieu dua calon pengantin teh
Jerona ari bungkus nama ke bakal lain yang de di tiang itu bungkus na untuk imam tanya eta dah silatul mali anu ka terakhir nu kalima ya silatul siadi silatul doai bade nepungkeun jadi urang Cikupang abring ka dieu teh kahiji ngiring bingah kadua bade ngaduakeun disambutkeun doa ti urang Cikupang teh sareng urang kuta urang duakeun pamudah-mudahan ieu dua calon pengantin istri jelema pamanggat anu saged bakal sah sesuai syariat Islam. Mudah-mudahan doakeun ku urang sadayana ya Allah, mudah-mudahan ieu pernikahan pertama ku Allah Subhanahu wa taala masih dilancarkeun atuh sabadana ke pernikahan ngambahkeun sagala rumah tanggana ku Allah Subhanahu wa taala masih dipasihan dibuatkeun pantau rezeki nu sajembar-jembarna, rezeki anu halal tur barokah dina hasilna, rezeki anu gampang diikhtiaranana. Oke mudah-mudahan marantena masing dina nambah hirup rumah tanggana masing termasuk keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Oke mudah-mudahan dina waktosna dipasihan katurunan kepercayaan aman di Allah Subhanahu wa taala katurunan masih dijadikan ku Allah katurunan saleh dan salehah katurunan subhan waladin sabi katurunan bisa ngangkat derajat menjadi kolom di dunia dari ke akhirat amin ya rabbal alamin. Anu salajengna rupina sakitu pangersa niat sim abdi atas nami niata keluarga calon besan pamegat anu ti Cikupang pamugi bil khusus ku calon besan di dieu kahartos oke umumna kasadayana oke hapunten mobil cariosan anu kirang kahartos tah rupina sakitu we di alam cekap billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyatin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.